Gus, naon mat? Kunaonnya harim aing kadang ngadat, kadang bad mood cenah. Aing sudah berusaha payah menghibur supaya seuri, tapi sulit. Oh gitu, terus saya berusaha tika seuri tong nyerah. Anger we gitu kene. Ieu nya dangukeun. Aya dua fakta awewe jeung lalaki. Naon tah? Lalaki kodratna sebagai penghibur. Jadi tong nyerah dina film ge aya Dono, Kasino, Indro, lalaki lain. Lalaki film Popeye, lalaki film Upin Ipin, lalaki Tom and Jerry, lalaki aya teu awewe sebagai penghibur. Aya Dongdot, si Tangkurak, lain kehet ieu mah film. Oh, jadi kodratna lalaki mah sebagai penghibur. Arek seuri apaan teu kumaha nu nonton. Terus fakta awewe naon? Ayeuna fakta awewe sering bad mood, sering aadatan, aamukan karena emang sifatnya horor. Contoh filmna Susana awewe. Nya awewe, Nyi Roro Kidul awewe. Tah mantakan kodratna awewe mah menakutkan. Jadi horor yang jadi korban adalah laki. Tah maka dari eta kuncina korban adalah pasrah we geus direspon pemirsa.